Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Afifa Azahra dina acara Warta Sunda. Ayeuna simkuring bade ngadulikeun warta ngeunaan banjirop. Nurutkeun kana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, BPBD teh ngimbau ka wargi anu aya dina wewengkon pesisir pantai Kaler Jakarta pikeun ningkatkeun kawaspadaan kana potensi banjir nepi ka 3 Februari 2020. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Iswana Adi ngajelaskeun yen paringatan ieu dilumangsungkeun saluyu jeung fenomena pasang maksimum cai laut nu barengan oge jeung fenomena bulan purnama jeung kondisi di mana bulan deket ka muka bumi. Fenomena-fenomena ieu teh anu ngaronjatkeun jangkungna muka cai laut. Banjirop ieu mimiti karasa ku wargi ti peuting nepi ka isu keneh. Nalika cai laut naek jeung asup ka pemukiman wargi. Sababaraha jalan dina wewengkon Muara Angke, Pluit, Maronda, jeung Cilincing kagenangan air antara 20 nepi ka 50 cm. Kayaan ieu nyebabkeun lalu lintas kaganggu sarta aktivitas masyarakat teu tiasa lumangsung secara normal. Tak aya laporan korban jiwa, tapi ratusan imah wargi katerjang cai laut anu asin. Banjirop ieu teh lain hal anyar pikeun wargi wewengkon pesisir Jakarta. Ampir unggal tahun, khususna dina awal jeung akhir tahun, wilayah pasisir sering ngalaman pasang laut anu nyebabkeun cai ngalimpas ka daratan. Faktor anu sajen anu mangaruhan ieu banjir nyaeta turunna permukaan taneuh jeung tanggul nu can sampurna nyebabkeun cai gampang ngalimpas ka daratan. Sababaraha taun katukang pamarentah geus melakukan rupa-rupa usaha, di antarana ngawangun tanggul laut jeung ningkatkeun sistem pompa cai laut. Sanajan kitu, banjirop ieu teh keneh jadi tantangan anu gede pikeun wargi Jakarta. Pamarentah oge ngimbau ka wargi supados ngamankeun barang-barang anu penting, ulah maksapkeun ngalintas di jalan anu banjir sarta salawasna nuturkeun informasi resmi ti pamarentah. BPBD oge ngingetkeun yen potensi banjirop ieu teh keneh aya ka sababaraha poe kaharep. Kukituna, gawe bareng antara pamarentah jeung masyarakat dipiharep bisa ngurangan dampak tina musibah ieu. Pamirsa, mung sakitu anu kapitular, wilujeng patepang deui dina acara warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.